teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedelean tak kasanghyang herang luar biasa, maka kolot nyebutna tuh di paneglaan mun hayang ngeuleuh ka mana-mana tuh paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun sanghyang herangna, bahasa karuhun peninggalan karuhun haju bahasa ge tuh paneglaan cekaruhun geus paneglaan teh dilempengkeun jadi pandeglang tilu semengajina. Masya Allah nyoret kan bener tuh tuh kan iyalah pandeglang. Masya Allah iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia tapi dunia. Masya Allah.